Aduh, gedehanan sih mah. Balik apa bahan manuk? Tungguan di DM dia. Dak, dak. Wah, can balik sih nama. Oh, bener kan, bahan manuk. Aduh, tapi tungguan ya. Manuk teh bikin sore bikin loba mending kaditu kadieu ngobahkeun teh eta RT keur naon di imahnya. Tuh, jelema orang datang. Oh, bener bahan manuk. Aya Pak RT Cek. geus lila Karena kejol cek. teh ngobahan manuk. Oh, meni sore atuh. Heeh. Meni sore-sore ting atuh cek balik teh bahan manuk teh. Kuliah beulit manukna Pak RT. Di makin sore makin kieu teh. Meni geus digebahkeun ngidul ngaler. Geus ngaler ngidul deui. Oh, meuli teh magrib eta. Sore mah adan. Teh isuk Buset. bang balik tangari doang nyokot sangu. Buset deh. Mogok atuh gitu mah cek. Pak RT naon ka dieu? Ih. Aek minta kopi hiji mah cek. Kopi. Aki-aki. Aki-aki Bapak kolot. Oh, anu di Kang Dani teh ya? Oh. Eta cok meuli ampun si Dani cok. Pasti dianturkeun. Waduh. Astagfirullah. Piraku. Pak RT. Eta uban. Sih gorowan di luar. Tempat tidak ditinggali keluar teh. Kurang tes di etapan cok di kandang Pak Haji. Heeh. Temu keluar teh. Buset. Ya, aki ka dieu. Tanya teh sora iya cenah tidak anturkeun cenah gawe si Dani na cenah aduh eta si Dani pada mah teu preheul lah kan teu aki mah. Dongol nya kopina aya kene eueuh nya. Heeh cek. Kedengkula nya RT dicokot heula eueuh nya. Heeh cek. Duh, yang ngarepotkeun cek bagian. Tapi kemudian dah samboga duitna. Oh iya aya kene RT. Dikaitkeun da aya kene. Ih, kopi itu mah can belanja deui. Ajeun lah kopi naon. Heeh. Baraha Hiji bae lah jeung kaki unggul. Oh. Tuh. Tadi sebenarnya tadi teh rek ka Bah Haji kandang teh. Arek minta duit pagawean. Ya kauceuk ge can mere deui. Can buka mere deui. Encan. Ieu ge hayang ngamprokan. Bekelna aya 50 deui. Tadi ge sarua arek minta duit. Teh ka Pak Yanto. Pak Yanto. Ai Bah Haji. Ayo weuh. Oh weuh cenah, RT. Oh, aduh, ai mah. Tanya mah ya aki datang deui. Beri mogokeun tadi aki. Sebenarnya bari pas ane ke nggoler, Cok. Oh, datang tadi meureunnan nya. Heeh, ane teh beri serat heula cenah. Ai ka goler heula cenah. Oh, karunya rek kitu mah aki teh. Heeh. Itu cah. Ngeureuyeuh wae. Ngeureuyeuh. Atuh. Heeh. Cak. Nuhun ya nya, Cak. Heeh. Aduh. Ya aku wae can udang kene wae nya. Apa mau mogokeun? Ngoler kene wae lah kieu. Udang ke mesti ngambek. Penting aja cenah udang sorangan ge udang. Ban. Oh, ban. Ban. Udang. Bah. Udang, Bah. Iya, Bah. Di luar, Bah. Berang.
Ban. Aduh, ya aing mah nyari awakna, Ban. Ayo bah, keluar bah. Aduh, nyari awak aing, Ban. Masuk bah. Aing hees di samak doang mah itu di amparan kasur-kasur acan Oh, sia tebuah mah. kasur bah lah. Di sarwa di samak wae bah. Aduh, aing hayang ngopi, Ban. Aya kopi teu? Ayo bah. Kayak orang narehnya. Heeh. Gaya aki. Bah, Mangga. Tarek ka mana nya? kemarinnya ke kacembangnya. Gaya aki. Ya bah, mungkin apa? Yo kopi hidung, Bang. Oh, eta ge nampak. Menta di Sembag. Tadi teh aya anu liwat. Liwat. Ka aing teh nyebut punten, tapi ka ditu wae pake kopria bodas. Ya, oh bah, haji apa? Bahaji anu mana teh ya? Nu meuli mah ieu teh ya. Oh, ka ditu da. Wetan. Kok kawetan. Oh, Sembag boleh tadinya. Kopi nanti sekun mah. Itu tuh sekun bah. Ieu kue na, Ban. Oh, bah goro jeung meuli kue lah. Aing kamari teh di jalan di ditu ningali kue. Di Kue. jalan. Kue kering juga ngeunah moal atuh, Ban. Oh, sisi jalan di situ bah jalan raya. Eta di kidul. Oh, toko gede dah mah bah. Agen mah. Moal atuh, Ban. Oh, engke meuli bah. Hayang. Rupa-rupa bah aya kue mentah, aya kacang sangrai di nya mah. Oh, bah di nya mah bah. Kudu buka duitna doang. Kayak mau buka duitnya orang minta heula ka Pak Haji. Mana? Jembag. Dang, daek tenang Pak RT. Emang ayah salah di situ. Usah sana mek teh be gendang deh. Ya RT Pak RT ka dieu nya. Oh, Waalaikumsalam. Ayeuna Dang. Tita Baji, Tita Kadi itu ngomong we, urang. Oh, kali itu. Engke kali itu. Oke, kali itu. Ah, orang assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Duh. Pak. Kali itu lah tuh nya. Mana atuh nya? Pak Haji cuman bere duit. Minta duit tuh pegawai kamari. Sini, Bah. Ya. Oh, Pak Haji. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cembangna araya weh Pak Haji. Oh, wata tadi mau madak sindang jaga maruk jangan balik we kieu. Bisa murid kieu. Biasanya kamari ge orang ngururin ka dieu, can balik kemana magrib berak balik Pak Haji. Orang ngomong-ngomong di Imah RT aki-aki sate. Oh, eta kolot datang tigirang. Eta kesel nama kamari teh Pak Haji. Jadi ku si Dani teh kudu dianturkeun. Aduh, ampun itu budak.
Buat nikah di ditu ngojek diharap. Turunkan di mana kita ke sini ini? Si Dani mah teu nganterkeun. Eta ku ojek cenah. Oh, ojek. Oh, si Dani mah cenah digawe padahal mah tuh urang heula anturkeun aki-aki karunya. Mene mogokkeun mene ngap-ngapan ka dieu. Aduh. Tadi we, nanam foto di mah eta itu aya aki-aki tapi RT na eueuh. Oh, tadi teh aki-aki ngomong, cenah. Aya nu liwat cenah nu make kopeh bodas. Oh, haji bae ge meureunnan. Ka ditu mah paling ka Ceumbag gitu. Erek nanyakeun ca itu aki-aki. Apa arek pindah teh, arek pindah teh. Pan itu di bejaan ya eta. Nah di kolam teh kudu kerjaan. Oh, baji. Oh, bener. Maghrib bae balik teh. Manukna we loba pisan asal ka sore teh. Tuh bahaji jeung Pak RT keur nanya. Tuh, baji. Parak balik Ceumbag gitu. Dia tuh. Bener anak ujang aing rek balik we ieu. Oh. Kamar ge ku lupa wae cenah manuk mah beut. Aya iya Pak RT yang bahaji. Oh, Cak. Bahaji manuk teh meuli loba nyeda ka sore. Yang sore ge da bong deui yang maghrib balik balik atuh. Loba digebahkeun deh untuk deh di dinya. Odong memojina eta nya. Udah tunggu berem ada beremnya. Heeh. Berem. Heeh. Ya. Cuma nang ada pada kira-kira tak mau eta na. Kuaten 5 poean deui mah. Oke, ku haji kira menata di tepodel artinya. Heeh. Ya rek mandi heula nya. Iso euy. Kurban kemana baji? Kurban ya. Turut teh motong teh tapi teh. Tunggu dulu. Ada. Roti gua kebagian teh. Yo kemana itu lagi teh. Dari korban ada kudu aya nama iya tuh. Oh, si mana dia baji? Ada mau desain nak. Oh, udah masih mana. Kayak kaki tuh duit Menyebelah tuh ke kita jatuh pagi. Sekolah kemana?